Eagle double G. Ohim Cing pangnyakeun si Sadul sakedeung tong nyaho HP wae. Nah Rio Haji jika lain kolot wae jika tara ngaji wae yeuh wah yeuh doraka nitah ka budak leutik mah Doraka naon ari maneh? Naon salahna? Di mana salahna? Naon dalilna? apaan cek wah haji ge basa eta ngawuru ka urang kan teu kaasup umat nabi jalma anu teu ngahormat ka saluhureun jeung teu nyaah kanu kasanapeun gitu kan. Terus naon hubunganana eta dalil jeung panitah uah? Hah? Tah lamun kitu teh wa teh teu nyaah kasanapeun kan uing teh leutik keneh wa komo bari nitah ka Kang Adul mah sok itu jauh imahna. Ya heug atuh him heug teh kitu mah. Ngan kieu uwa mah ti mimiti ayeuna mah tong menta dahar deui ka uwa jeung tong menta bakal keur ka sakola deui ka uwa. Keun ari kitu mah. Atuh wa lah nyawe koi mainan teang permios wa prabu. Assalamualaikum. Kahen teh dititah kitu-kitu wae. 70 jam kemudian. Assalamualaikum wa naon ieu teh? Waalaikumsalam ya ka dieu jangan Naon ieu teh disebut sagala ya di dieu wa urut si kohim sare teh kita mau keseniannya. eueuh ngapa ge sare kitu lakuna teh gini. Ringkeun wa lah bagarau. Pemandangan di tadi oge. Ya. Aduh, Wah Haji, aya naon si Ohim teh neang kuring puting-puting kieu, kuring teh bete keur dikekeupan ku pamajikan. Kuring teh isin oge bungah amarwata suta, bungah kagiri-giri, bungah nu taya papadana. Wireh cek si Ohim, Wah Haji bade masean artos sinareng hayam kanggo abdi. Kalaresan di bumi teh si Imas amak-amakan wae pantor hujan seeng bolong geus teu aya uang jajan. Ceuk saha eta teh make uwa rek mere duit sagala. Cek si Ohim wa Lain eta dul. kunaon Si Ohim mah ngawadul. Jadi budak teh teu ngawaduh heuda kitu. Jadi kieu yeuh uwa teh rek nita tapi kalah era ieu maneh keur dikeukepan pamajikan mah. wah keur si kieu makan hujan kieu mah dikeukepan urang teh. Heueuh ku ayana kitu. Kenteng di imah uwa teh bocor wae. Jadi mun hujan gede model kieu teh banjir we pasti ka kamar uwa teh. Di mana wa tuh? Nya neangan dina kursi. Tadi maneh. Jadi kieu kamarigen tah hujan gede Nya, banjir ka imah. Kulkas nu uwa palir. banjir. Berarti jadi double atuh wa buruhna. Hah? Nah, bisa kitu. Cek si Ohim, uwa bade sodako artos 1 juta sareng hayam. Sodakoh ti mana di uwa? Tuh kada bikin cek si Ohim mangkaning ya wa. Lamun geus ngomong kitu mah pasti geus dituliskeun ku malaikat. Uwa teh ulah bohong. Jeung bohong gimana di uwa? Jaba ayeuna buruh jeung ngomean kenteng wae. Kata kitu ge jadi double. Aya jadi rugi. Wes sekolah bae. Jiga gawe. Siap atuh, Bos. Sadul. Beres. Hadieu, urang ngopi di dieu mah. Beres wa, kena. Hadieu. Mau nolak wae mah kana kopi mah. Alah sia musibah ieu mah. Nah jadi ngulibak beuteung.
Jang dul. Wa teh nganuhunkeun pisan kana pagawean maneh teh. Kalau mau biasa. Pagawean maneh teh kapake pisan ku wa teh. Ku sewa bete wa. Aduh teh itu barabak seeutik ka kueta. Hampura teh nya ku wa dititah. Tah ieu ieu nu 1 juta teh ya. Jeung tamah dieu pagawean dieu. Hayangna mah milih sakahayang di kanang. Daya si Ohim keur marab. Tepang hadena aya nu jago nih. Wa bae bawa. Heueuh jig sakahayang milih nganuhunkeun pisan wa mah ka maneh teh. Daya si Ohim. Yuk. Pak, nun pisannya. Heueuh sok. BTW, ieu karpet rek dijual moal wa. Beli deui ku kuring. Ih, nya moal atuh jang, make jeung ngajual karpet sagala wa teh. Naon, wa? Ieu karpet teh kenang-kenangan ti indung budak. Meuli na ge ti luar negeri. Anjir. Jauh atuh wa. Satengahna we atuh wa. Kuring bogoh pisan kana ieu karpet teh euy. Moal jang, moal. Anu didiukan we wa ku kuring. Ieu we sabujureun. Sadul, lamun ceuk wa moal teh, moal. Dasar Haji Koret. Lamun kuring teu meunang meuli ieu karpet diisingan geura ieu ku. Dasar jelema benclung. Jigeu balik ah. Lieur. Bongana teu mere meuli. Tah ku kuring diisingan ieu karpet. Alah sia. Geuning bener si Sadul teh ngising dina karpet. Sadul, Sadul. Kaisukana si Ohim balik sekolah, terus ditanya ku si Wahaji. Him, kumaha sakola teh? Alhamdulillah wa lancar we sekolah mah. Diajar naon wae di sakola teh? Ya seueur atuh wa. Tadi mah Ohim teh diajar bahasa walana. Heug atuh uah hayang apal. Warek ngates maneh. Ah, kitu we wa. Ari bahasa Belandana bangku naon? Nya ai bahasa bangku mah debang. Ari bahasa Belandana lampu naon? Tah, mun lampu mah delam. Si laing mah. Ari kitu mah gampang atuh karina mah hande wungkul. Mulai. Okim, hei. Naon wa? Tong nyawa HP wae. Cing pangnangkeun si Adul sakedeung. Ai Wahaji. Jika lain tara Jiga lain Ah! kolot wae. 3. nyatu koin di tiang lainnya demias kan tadi Kalaing seri. 2 3 tah mun lampu mah siap